jadi raja sangsara tak sing jadi ilmu ke diri anjeun geuning tuh kolot anjeun anu ngalakonan judi teh tak kitu mamalana akibatna teh kitu timalan kaulan sabab teu saeutik ayeuna dina zaman modernisasi digital kieu judi teh rupa-rupa taktik rupa-rupa cara ya rupa-rupa di antarana nu rame nyaeta main judi online ieu teh bulan judol teh timalan kaulan bedituna nyaeta judi angka saacan judi online pika jelema garelo sarare di kuburan neangan angka nyaeta kakaruhun belaan nerok bangkong dina mangsa keur zaman togel manusia nepi ka loba newakan bangkong eta bangkong tonggongna dikerik pajarkeuna aya nomer aya nomor tanggal manalika dikerik ya imalan belaan bedieuna judi zaman ayeuna bulan judi anu sasatna nyangsarakeun rahayat ngamalaratan sabab ngarasakeun kumaha cara jeung katentuan neangan usaha neangan kipayah teh hese maksudna mah neangan untung tina enteng main judi teu nyaho kaituna kalakah buntung teh tadi nyiar paleuleubih teh bulan loba nu kacaritakeun kitu nya teu sakedik ari meunang sapedaeun ai eleh sakudaeun wah eta bulan beres leres ya malan kaulan loba nu kitu nya teu syirikna jelema jara digelo kulantaran main judi sabab eleh teu dibere meunang malah tina ieu teh ngaremet kana kriminalitasna kana keluarga jadi hancur barantakan rek teu hancur kumaha ai pamajikan unggal bulan dibere resiko sakitu ayeuna salakina diajar kana judi heug eleh atuh manyun meureun pamajikanana bangkenu we pamajikan kadangkala pamajikan kumawani disatukangan salaki unjam-injem ke Bang Emo eta gelanda riweuh we kacau terus gitu ya loba kasus-kasus kitu kieu seueur anu memang ku urang kudu dirautan pagawean urang tak anjeun salaku calon kahareupna jadi pamimpin kumaha carana jadi suri tuladeun anu hade pikeun picontoheun rahayat salarea di dieu agama berperan pikeun kadali urang lesna hate sabab naon manusia ai ngaran-ngaran manusia teh makhluk anu mulya mungguh pangeran kumaha mulyana manusia nyaeta bisa ngajalankeun aturanana jeung ngajauheun laranganana sabab manusia boga sir budi rasa pamilih jeung perasaanana boga pamilih mun manusia lepas tina kadali agama yakin darajatna bakal leuwih handap tibatan sato sato onama dina mangsa nyatu bari paeh oge ngan sasamet bilatungan tapi manusia jabat di bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan aya panagihan contoh seperti domba puak paok kanu sampe nu dipaok sasamet daun tapi manusia puak paok kanu sampe daunna diala tangkalna dirabut betina dicokot pagerna dihancurkeun panggih we jeung nu bogana wani maehanana luas jeung maehanana can kadaharanana me mah sasamet daun mau mah sasamet daging ya tapi manusia daun diremus daging beuki bumbuahan osok bebetian komo malah rakus-rakusna manusia komo nu bakal pajab boga jabatan kadangkala wani ngadahar duit rakyat duit aspa jeung sajabat kuluas-luasna manusia rakus kade pamilih aya di anjeun naha anjeun teh hayang sajajar jeung sato naha hayang saluhureun sato naha hayang sahandapeun sato sabab ratu moal ngahukum pamarentah moal nyiksa jadi hakim diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng
timbalan kaulan Katungnya tadi uyut geus nyaritakeun yen anjeun teh darah biru teueuh menak nyata putrana Gatot Kaca Suwargi go beres. anu kiwari uyut teh narima beja nampi warti wire rengsena gelaran Bratayuda Pandawa menang nepi ka sababaraha belas tahun nyata mangkon Prabon kiwari Pandawa parantos perlaya ngaliwatan Pandawa seda Ngalangkungan seda bulannya. tak ayeuna 2 bulan kahareupna teh rek ngaistrenan parikesit salaku raja di negara Astina Beres. timbalan kaula anu aya patula patalina jeung anjeun hayang digawe Ya. nu mawi kaula nun teh kalau teh hayang didamel di pabrik Ayo jadi karyawan berinya. eta mah kumaha deka meni oge Mau pamilih eta mah bulan. ngan ieu mah tadi uyut nyaritakeun teh anu aya patula patali jeung baraya Sabraina. naon maksudna ieu Deh, cobi. parikesit jeung anjeun teh nyaeta dulur Sabraina Beres. keke wargi Sabraina ya Geus nu liat. di mana barayana ye ngudak kana pancakaki timbalan kaula nun Cukan galuh. Ari parikesit teh putrana Abimanyu Suwargi Go. Ari Abimanyu teh putrana Arjuna panengahing Pandawa Ieu. tah Ari Hidap putrana Gatot Kaca ai Gatot Kaca teh putrana Bima Bima jeung Arjuna teh adi lanceuk sakandungan Deh, beres. jadi dulur saeja hiji timbalan ai diinung anjeun ngaranna Dewi Pergiwa anak buyut Go. ai Pergiwa teh nyaeta Anghara nini anjeun Deh, eta. Ari Endang Manuhara dikawinna teh ku Arjuna boga turunan Pergiwa-Pergiwati ta anjeun oge saueya Duh. waduh Tugas. kitu uyutnya Aritos kabuka mah bulan. nu matak dina lebah dieu sabulan kahareupna Negara Astina gerak wilujengkeun ka parikesit tur tak menta gawe ngan omat ulah menta gawe teh kulantaran anjeun dulur ulah kelantaran anjeun baraya tapi menta gawe teh kumaha sakaahlian anjeun Kumaha kemampuan. Bulan. sakamampuh anjeun timbalan kaula nun kinten-kintena iraha kaula kedah lumampah geus ka negara Astina ieu rupina dina mangsa isu kanda ayeuna mah rekat petingnakeun oh kitu uyutnya Saudara geus sareupna ya sadaya-daya kaula nun ngan omat lamun teh anjeun geus ditarima digawe atawa can ditarima digawe buru-buru laporan ka dieu hayang nyaho naha masih keneh ka diri anjeun atawa henteu oh saek mangga lir pen Ye. barang saweg imbal wacana sapraptane pun disalureun ieu padepokan Go. aya 2 jalma anu keur lumampah kadungsang-dungsang lumampahna nuturkeun inung suku margi di satengahing perdianu teungeunah kana hatena daya sanes sasrajinga sareng dawala wire sasrajinga sareng dawala teh kakaburan di negara Astina jalaran negara Astina teh diraku penjajah di luar negara Ye. malihan calon raja parikesit oge kiwari teh diobag di penjara di negara Astina sapalih pangagung anu ngalawan parantos perlaya sapalih deui kakaburan neangan simpatisan anu nyaah ka Raden Parikesit
Sasraji ngadawala turun gunung unggah gunung kayanana ya Kang nasib diri bagja awak nepi ka kieu-kieuna dewek euy kakunaon akang teh atuh geus aki-aki dewek euy geus tokroh akang ayeuna mah geus karasa ayeuna mah beuki kolot teh beuki karasa asam urat teh segala karasa geus kolot akang atuh mata kurang awas mun teu make kacamata nya pasti atuh ceuli geus cekli siji geus nu mono katuhu rada budek nu kenca jangar teuing bener be aing teh naon wae teh naon boson budek nya bisul barusuh beser budayut beke nya bengkung geus kolot mah bengkung ya merukana doi boyot jeung budu budug dia kuku we koneng lepas dia aing kudu ka mana neangan leuy juragan parikesit teh na teh dicangkalak dicerak ditawan ulah diobak deuleu geuning teu disangka-sangka jeung diduga-duga nya anu kaayaanana di negara astina teh parantos ngayakeun tindakan ngahiji di tiap-tiap negara salawe negara teh jadi negara beungkeutan gitu akang tapi anu disangka-sangka jeung diduga-duga teh nyata aya hiji salah sawiosna saha bulan nyata ngaranna teh Sumantara wah beres lares Sumantara lain Sumanto kade nya Sumantara beres anu eta Sumantara teh geuning ngunek-ngunek hatena wah aya si horeng teh hayang ngaruntakeun wibawa kumara negara astina nyata parikesit geuning naha bulan aipek gedeuleu teh si horeng naon tah seke selera teh sangkuning di negara Plaza Jenar geuning ieu payu sangkuning teh jelema nu ngadodombakeun antara Pandawa jeung Kurawa nepi ka Bratayuda teh wah jadi nabrak teh Heeh. lares akang juragan parikesit teh boga kacamata 2 tuh da nya dibuka main ngasupkeun wae nya lain kadua mah ngapilter kumaha hatina teh menurang masaring heeh lares nya nyaho jelema sulit ati belang bayah heeh itu deui bapak aing kumaha tah bapak aing ge sarua diobak dibawa lumpat ku dewek teh boyot ngan makan dewa nya pasti atuh geus kolot atuh pejabat-pejabat oge saware anu pro teh langsung diparehan wah nu teu pro diberi tina ilu tuh geuning atuh tungtuna loba anu ngilu loba nu paeh ongko nya dewek oge lempangan jeung juragan sinca muka nganting di mana duh anjeunna da papisah dina jalan nyagak teh deuleu betul geuningan dewek mah ka itu kadawuan nya ada jurang nya mana mah kejomin aduh masaring sih madak teh oge kalangan ku dam truk aing teh ketemu di teh oge lah naon mana sih aing lah mangka ning dunungan geus kitu bapak urang geus dicerak deuleu nya nanasiban eueuh pamuntangan saya panyalumban muntang we kadinya tuh kena tower aing teh lain mabok goblok sih teh mana karapnya ceprek teh sia guru nya urang teh geus kolot lain zaman Pandawa lain zaman Ramayana lain Mahabharata geus teh monghuis urang teh ya pirakus teh beuki kolot teh beuki goblok sih teh nya piraku rek kitu wae atuh generasi beureum mah beser ongko dawala jeung babarihanna nya atuh pasti da karasa ku kuring oge anu teh lompatan ieu teh ngajauhan karaman kejadian heuh nya teh kitu lain lah eta ya padepokan di handap teh dilandeuh di lebak eta teh susuganan teh urang teh cai heulanan da karasa pisan aduh nyekek pisan kana tikoro pasti atuh heeh pasti hawa di dieu teh panas nya gersang nya ngantong ka tengah teh sia eta bisa kasebat ku tol nya deket tawal ke dieu mah nya ya padopokan eta ngelun hasupna ka luhur sugane keur ngakeul susuganan urang sakeuleun meta dahar nya lain eueuh kaera nama aya we teh si eta beuki kau udah beung teuing jelema teh nu bageur anu pedit nya atuh sugan we atuh teh susuganan ngaranna oge nya susuganan barang bere aya teh jeung susuganan we atuh
dewek mah asa rada gengsi budak pentas teh. Oh, gengsi tarik mana? Ai gengsi kagede-gede teuing mane mah dina hasilna pangrowokna. Oh, pangeran. Tong dibol bijakun. Oh, jang. Lah, Kang. Wilujeng wayah kieu ah. Wilujeng wayah kieu oge, Nya. Kang. Hirup panjang umur nah aing ieu. Nya pasti atuh. Geus ribuan tahun umur di zaman Ramayana nepi ka ayeuna zaman Parikesit. Mohon teu karasa. Pandawa seda hanyat kasawarga teh tadina hayang ngilu efek dicarek can waktuna cek bapak teh jang cenah. Can manjing. Nya. Leres. Tibatan kasawarga masya ini kaitu ka haitu cenah. Eta teh. Nepi ka hasilna harita. Oh, beres atuh, Kang. Ayeuna rek unyukan ye. No, mangga. Padepokan rada agreng ye nyage leutik tapi resik ya. Camperening. Nya. Alah. Punten kulan, mangga. Itu geuning aya sema. Haturan rawuh mah nuhun kulan ah. Aduh. Mang puntenan teh mohon abdi kulan. Deudeut. Jeung saha ka dieu duaan abdi teh, jeung saha sareng pun bojo. Jeung pamajikan mohon di mana di luar itu atuh hawa tos kapanasan piwarang kalebat gitu biasnya ka dia mangga gening ka pamajikan teh nyebut ai namina ulah nya ai rokayah mohon ai euy yap ka dia punten we kulan kumawantun mangga nuju nya saya eta napi nuju naon kitu teu biasa we keur ngobrol kulan eta sidawala di hadapan waing di mawacai ka luar teh ka aing teh ka jero nah tah si eta nya duh assalamualaikum kulan waalaikumsalam sampurasun rampes ieu pamajikan teh lain kaulah teh nanya ka itu iya pamajikan teh naon cenah eta panita nanya ka kuring jeung saha ka dieu terus kumaha jawabna ka jeung pamajikan ka saha ka A coba tapi ka kitu paingan sare hayang ditangkep sia aing geuning gableg rasa ka aing teh anak teh katirisan kuring kitu mah pengen hayang sabun berdua sih teh. Tong heureuy urang teh geus kolot. Geus lain wancina urang teh ngabodor teh. Kudu serius ayeuna mah geus kolot mah. Ongko sia teh boga cita-cita hayang jadi dai. Tapi laku lama kitu patur sia mah. Nya. Hayang jadi mama itu. Sanes kulan ah bima ieu we jelema tukang banyol. Resep heureuy. Tukang heureuy ieu mah. Pun adi kulan ieu teh tuang rayi muhun atuna make jeung ngomongkeun pamajikan da sia mah rada bencong kulan mana we karep ngomongna teh nya Tukang alok nya seprak di Jatinangor gitu rada diragukeun KTP-na teh kalahkat terus we sia mah ngeceprakna teh nya boga KTP gana duh pun dan we kulan itu naon resep kaulah arang langka we kanjangan ku jelema nya da geuning padepokan teh rada nenggang ge teh seur tetawang di dieu mah tapi ka ditu ka dieu naon tetawang teh leuh nepi ka kitu mun dewek keur dahar mengaliwat mangga urang tetawang arwang arwang namanya sawaran gitu bulan ya duh punten we sepuh itu naon jadi ieu teh adi lanceuk ulah bahasa Joli geuning beda beungeutna biasana mah aya beungeut adi lanceuk mah kumawi kitu aya rimak-rimaknya nyata henteu nya henteu jauh-jauh ai kapungkurna mah pun lanceuk teh ieu teh keur alitna keur SD-na teh kagalai muning aduh eta teh jadi depak eta teh muhun tamun kun adi tah waktu keur diuk aya nu ngabalok tukangeunana jadi nyolokodor manyun jeung rada cameuh nya
aturan tepang mah lu Loh, garwa bulan tuang garwa teh islain pamajikan kaula ieu mah tuh sanes. saha ieu muhun ieu teh buyut kaula Tuh geuning. lah buyut kaula lah naon ari buyut teh naon coba nepi kata apa buyut Dikatnya kaki. lamun itu tukangana buyut anu hareup teh uyut heuh teh naon teh nata apa kana pencak kaki pan cek aing oge mun bodoh kudu alewo Kudu tanya. ari uyut teh naon uyut teh kieu lamun urang boga bapak urang teh bapaan Ye. ta bapak anu bapaan teh bapaan deui Teu geuning uyut teh eta. goblok lieur ka aing oge teu ngarti yo Can ngarti keneh. urang teh boga bapak ye bapak urang teh bapaan Tuh. ta bapak anu bapaan teh bapaan deui Ya. bapak uyut tong ku lalaki tuh ieu pencak kakina ku awewe Ku awewe nya. si nyai teh boga indung indung si nyai teh indungan tak indung anu indungan teh indungan deui indung si nyai Pa indung-indung. uyut jadi indung si nyai teh suku lahi teh uyut lieur ah dengar ti kaing mah atuh matak naon langsung nanyakeun ka jenisna teu ngarti mah Itu apa? ya mah nanyakeun ka jelema anu karek kadenge oge sarua atuh kitu mah sarua teu ngarti henteu atuh sia Paingan asa. eta eun gengsi sia mah gede gengsi nah itu ngecebrek kunaon eta padung dengan tetang buyut kan ai buyut teh kumaha pencakakina teh horna teu apa henteu ai buyut teh kieu kumaha lah kaula teh boga anak garas tah anak kaula teh anakan tak anak anu anakan teh aranakan deui jadi anak-anakan naon melong Bukit jauh. udah ku poing didinggang mah ku ijil mah ieu tong atuh Ada nemah teh tareke pagi teh nemah. harti na anak incu buyut teh Anak ti incu eta teh. anak incu emang incu sok anakan oh sok atuh dasar sarua jelema nya dengar dina teh si eta mah Sarua berkembang biak. oh kitunya iya istri pemegat kulan iya teh uyut kaula teh lalaki wah pemegat geuning Lalaki. nah ai kasep-kasepna menjiga abdi Eta teh naon eta nu tukang satria kasep-kasepna jiga abdi nah maka jeung seuri geus sorem ngomong geus sorem ngabohongkeun aing mah capek-capek. capek masih awe dupi ieu teh saha nu ti mana kulan padepokan teh ngaranna ieu muhun ieu padepokan teh nyata padepokan Andong Kancana Wah, iya. kulan padepokan Andong Kancana padepokan Andong Kancana iya kek asa teu asing ya Asa teh asin. dupi salira kakasihna saha ngaran kaula mohon Manikara Gusti Agung Geuning. Hey. naon sia nada inget nah gitu nah dengar dia ieu Gusti nu Agung Ruas. sepuh teu ningah ka abdi Emut kene. keke saha ieu teh abdi Gusti nu Agung Doh. abdi kulan kapungkur geuning abdi nyerangan juragan Arjuna ieu teh abdi putra Semar Doh. dawala abdi kulan Gusti nu Agung Itu geuning. deuleu itu Doh. teu disangka-sangka jeung diduga-duga dawala maneh teh abdi kulan Aduh, sedih. mun teu salah ieu cepot
anjir Wah, apal Kang. aing syahor da wala lain syahor pernah ka dieu urang teh Pernah nyaba ka dieu, Pan. Hayang sahur. Gusti nu agung sasajinga pot kan ingat ka kaula kan ingat ka kaula la ilaha illallah Gusti nu agung Allahu akbar kamana wa atuh apa nyata henteu saha ieu teh siapa ongkoh kitu sama siwana teh mere beas ka aingna Gitu wes eta Hayang dibere. saha da ulah ieu teh pan baheula lalampahan geuning baheula dina lampahan pandu pergola pergola eta baheula. kumaha pandu pergola baheula geuning waktu juragan Subadra keur kakandungan Nyiram nuju ngidam juragan Abimanyu teh palai lauk wader eta pan di walungan melati tuh nepi ka nginjem kecrik Jala Sutra. jala sutra Tuh. lamun teh mah pek dibere injem tapi lamun pegar samata digantinana nyawa pan nu ngecrik teh Tigeningan. nepi ka paehna Oh. bedak aing mau ngecrik gidinya aing teh juragan Abgar juragan ka urang dieu olah buun lu Tigeningan. piraku syata cepot make jeung poho apan maneh teh ninggalkeun ieu perdebatan teh loba hutang harita teh paingan dipopohokeun ku aing itu ngan loba hutang aingna da sia mah ka mana-mana teh aya wae tapak we hayang nya gini ieu teh panita manikara teh bener cepot ulah jadi sangka-sangka jeung diduga-duga panjang umur urang luar dedes sasajinga geus kolot maneh teh Dikersakeun. Bapak Semar aya keneh po maut kulan nya si dorakana teh si eta mah Bapak kata. Wani ka kolot. Bapak Semar maut muhun kulan iraha duka diterang abi mautna mah duka iraha Nya. ite kumaha apan bapak maneh ya Bapak Semar maut muhun maut nya iraha duka diterang abi mah Apal-apal acan. teu kaalaman kumaha dengar ti aing mah dupi naros teh saha naros teh nya Bapak Semar aya Bapak Semar mah teu aya maut Nya. Tapi ka kitu. Bapak maneh teh Bapak Abi mah ya keneh Oh, dulu itu. Lieur. lieur aing kumaha ieu teh Dulu bawa lieur Kang. aing maksudna kumaha naros teh saha Bapak Semar tah Bapak Semar mah maut Nya. ai Bapak maneh aya Bapak Abi mah saha Semar jadi nu maot teh bapana Semar oh nya si mah bener-bener teuing Bapak Semar teh make lah maksudna bapak ini teh daeng Semar ngomong lagi jelema sampelak teh kieu teh sia mah Gubek rekar. itu ulah apa teh ieu saha Sidik-sidik wae. Cikinya telak-telak Kang. Bos Hendrik lain atuh sia teh Jauh-jauh atuh. kasep nama juga Kang Solihin Eta teh gagah-gagah nama tika wao nya. ieu teh putrana si Jenat Wah. saha kan Gatot Kaca la ilaha illallah Gusti putra juragan Gatot Kaca iya lu aden saha ieu teh uyun ieu teh sepot dawala nu tukang punakawan bapak anjeun punakawan eyang anjeun aduh Tuh. Mang Cepot jaga adalah aing disebut mang ku anak gunungan Asa gede daraja. padahal ku bapana sudah ditonjok teh jempe goblok situ bejakeun ka jenisna Bidang dicarekan ku bapana mah. nuhun alo nya si eta mah wanina teh geuning ieu teh Mang Cepot sasajingga Mang Dawala nuhun aden Gusti sageung kieu Gusti nu Maha Agung Ka halong. jadi sangka-sangka kecahayaan ieu aden
gening parantos kasyep ngalempering koneng seperti Dewa Kamajaya leras kitu mah muhun flash pisan sareng tuang Rama Suwargi kapungkur Sasiu. Kangjeng Rama Gatot Kaca leres ulan datang tosna oge aden macan kantos ninggal kaula teh dititipkeun dina mangsa keur orok beureum ka uyud deudeuh teuing sing sabar anak king jimat king king deh awak king nuhun mang sing sabar deh keun daya mang aya mang dawala aya abah semar di sajabana bagja nu taya papadana paman eta sora nepi ka amis pisan leung bager sing bager nuruna ti bapa anjeun ka Syekh sing soleh Kangjeng Rama Gatot Kaca teh bager wah den Luar biasa. unggah tepang jeung emang teu oleh nyakuan 500.000 mah dah nipuna teh si eta kudu diangerkeun Dogolongan itu. sidik baheula oge unggah pangi teh unggah teu oleh ditagih ku jeung Kaca bisa we muterkeun letahna teh si eta mah balikin baktana teh bisa bagja nu taya papadana naha bet aya di dieu keke ka tukang kasep ke tukang sadaya daya kaulan naha jiga nu kalunta-lunta eta raksukan nepi ka sararoek kitu nah dacan uninga kitu sepuh naon nagara Astina teh keur diranjah ieu teh diranjah kumaha dijajah kulan dijajah kumaha ai kawitna mah aya gegeden ti nagara Astina teh da kulantaran prajuragan parikesit teh ngayakeun nyaeta rapat sadayana kulantaran ngajieun beungkeutan salawe nagara di nagara Astina sabagean sewang-sewang nagara teh jadi nagara simpatisan ya tadi antara teh nyaeta ti nagara Plaza Jenar anu ngaranna teh Sumantara pitina mah hade ulasna mah kitu ulang beuki dieu nemongkeun sihung manehna teh si horeng bari jeung ngarekrut jelema-jelema anu pro ka manehna di sajeroning nagara Astina teh dina mangsa ngayakeun aya hiji momentum nu teu hade rek ngajadikeun parikesit jadi raja bulan payu teh manehna teh ngayakeun makar ngajieun huru-hara anu teu mahna juragan parikesit teh ditewak ku manehna teh parikesit ditewak leres ulah diobak sareng ku bapa dulu itu sabagian pejabat aya nu perlaya sabagian oge anu kakaburan milarian simpatisan neangan di suaka perlindungan ulah kitu mang cepot leres ulah nu madak abdi sareng pun adite teh neangan kumaha cara jeung katang tuanana geusan ngarekrut simpatisan juragan parikesit nyata pikeun ngarun